urang teh teh di ditu di masjidnya pesen kopi karek diasongkeun ku si mi teh na meja can dibuka ududna mah nah ya mobil tilu geuningan lah urang teh cengkat ngadangan eta si kopi teh da diuyup ku bapak-bapak tina mobil anjing urang ku molohok bari hok teh gitu anjing geus dicipta-cipta aya ngopi teh aya ngopi ya mah pelong sregot aya bari ngadangan kieu bapak-bapak anjing dipika pesen deui urang biar rek balik ka dieu ngageruan cemat buru teh anjing eta aku ngeunah si bapak-bapak ngaregot turun tina mobil ya langsung ngaregot kopi aing pesan ke sina moja aing ku budak teh diasongkeun gini dikitu dieserkeun ka we diregot teh urang teh molohok we di daroda teh anjing bari molotot kitu bapak-bapak aya hayang siri henteu da anjing karunya keur diregot teh manehna eraeun atuh geusna kumaha tah geusna kumaha ngaleos we lumayan kopina ngan si ibu eta mayar 2 ngilu da can diuyup meureun tapi manehna ge pesen deui ieu mun urang aya ku surudut pulen pesen rujak hiji ka urang teh da lamun teu ka ubaran ku dina mobil eta da pesen rujak aya 13 siki maka ubaran urang molohok we molohok cai aja rek ayo udah dicecekelan korek eueuh geuningan datang si camat tuh deuten si camat koretna aya ku pelem cinta aduh turun tina mobil aya ku sedut kana kopi da geus dina meja atuh geus diasongkeun urang geus simih teh yeuh cenah nah aya nu jajan petis urang teh urang ngaladangan di si bapak-bapak eta ge ku budakna dieserkeun beun budakna mah nyeserkeun teh beun kopi batur beunana ai ku si bapak eta jug serudut aduh aya ku pulen cenah urang ngeunah hayang siri aya kekerot aya numpukeunana